Kumaha teh? Tukang metik. Gawe di teh. Ai imahna di mana? Ayeuna mah imah teh nyieun bogaan sorangan teh lama di bedeng. Oh, baheula mah sok aya bedeng-bedeng teh anu. Ponyong, Oh. pos kareta. Oh, bener sok baheula pernah aya bedeng dhuwur teh ku seng nya. Oh, itu seng. Seng kanal baheula mah. Bedeng bogaan sorangan. Anu mah ripis seng teh ning. Baheula mah dipake eta teh karanal cetina. Nah, ayeuna mah pake jang ieu ge ripis kieu. Seng baheula mah kos bondek nya. Hah? Leuwih kanal, kanal. Udah kita luhur eta. Heeh. Karena kanonya. Bisa dicincang. Heeh. Nah, ayeuna mah jadi jipis ya. Kapan aya kelas-kelasna was kapal nipis gitu. Hargana ge nya teh sabarahaeun. Baheula mah pabrik waranina teh karanal. Tapi anggar eleh ning ku karatanna beunang nya. Tapi nu ayeuna mah leungna teh anti karat tuh. Ieu sieun stainless nya. Teu pati karatan baheula di urang, baheula kok seng tapi caratan berarti bener-bener sengnya. Geus apa teh campur jeung stainless beureung campuran nu kuat tahan mah. Masih hari teh bedeng ponyong. Masih ada 1 tahun 2 tahun. Coba Bukan imah nih. tempatnya di mana? Meuli. Iya lah, dekat. Iya lah, jauh Palmur. Dekat sekolah SD. Oh, rumahnya dipindahkeun. Palmur ya nama. Oh, keur bedeng mah. Bedeng mah. Oh, pasti dia di perkebunan meureun. Perkebunan tukang teh kebun teh hungkule. Aya nama dekat Palmur. Pindah meureun berarti meuli tempat teh nya. Kalau sehari ya nama tegawe di teh. Di lamun tegawe mah keluar tenang siang dari bedeng. Oh. Terus pindah ieu. Masih hari geus kolot mudahan keluar meureun. Oh, bener boga pagawean deui meureun teh. Nya. Tah naon ya bisa pagawe na meureun. Mun aya kita geus kolot ongkok meureun. Heeh. Naonna meureun aya macu-macu naon we. Ka bisa dahar we nya. Di lagu ke eta teh ke nyeun masjid. Mantuan ke masjid daekan we di sehari mah pejabat imam. Imam sok ieu. Yan cenah. Eta teh masjid teh Muhammadiyah. Ai masjid mah cai teh da esi ujang masuk ke nyeun masjid berarti di dieu loba Muhammadiyah loba cai teh da sia teh Muhammadiyah. Cek saha? Sehari. Oh, si Ari ngomong gitu. Muhammadiyah kan pakai teh ai masjid teh penuh anu heupeul. Heeh. Anu menang si Ujang. Ujang mah nyieun yang Muhammadiyah. Mati itu kan mana Muhammadiyah loba cai teh. Ada seperti sorana kitu-kitu keneh da. da. Ya si Ujang mah direusian. Ting bedana dina naon? Aya bedana. Muhammadiyah mari os kieu os. Jadi lamun dina maot os. Ieu teh Oh, eta mah kitu hungkul. Mun ai salatna biasa sarua beureun. Teu masalah berarti lamun salat mah urang ka mana? Ka dinya ka Allah ka BG. Ai salat sarua mah geus kitu teh naon. Jadi lamun cara ieu mah ditembaki. Untuk aya nu teu misalkan nu mun di itu mah tahlilan ieu mah teu kudu malah naon da teh meureun kitu. Kamu dia mamang sorangan tah Muhammadiyah tah maksudna mah ngomongkeun ieu tah Cimahi. Maot mamang teh nu hiji panggedena teh maot tah. Anak-anak adi bapak orang teh maot. Pun leutik teh lah tuh tahlilan percuma cenah duit cenah. Muhammadiyah oh. Rumah urang masing-masing pak ieu kepercayaan. Apa nih orang mah ikutkeun anu baheula teh apa dia? Ikutkeun anak. Muhammadiyah mah jadi buat ieu pembarawi teh nih. Ai nu lain mah dia kepercayaanna pan jadi urang doa urang supaya jadi ka si mayat teh paling teu ngapus dosa-dosana gitu kan nya. Nu loba dosa teh bisa dihapus itu ku doa-doa urang nu loba poma 40 urang mah nu ngadoana gitu. Dia kan ge waktu mau teh mah tapi ka itu moal cek bibi teh cenah mah urang we cenah urang mah urang baik ka dinya tong dipuluan lah cenah masing-masing eta mah. Atuh da Muhammadiyah mah Amin Rais kan ge ketua anak ge. Muhammadiyah Emunah. Pengalaman mah ngikutin baheula teh apa? Sapei ting Muhammadiyah ting saha nya? Teu ting saha nya. Datana pan aya eta aliran-aliran ajenganana urang dina teh.